Bismillahirrahmanirrahim. Nucruk galur kapungkur mapai caritan baheula kiwari diguade diwinci hiji-hiji dipapai dirasa-rasa umur ngajadi hiji ngawujud ngajadi carita urang sangkan ingat kanu kawasa jero urang mampah di alam dunia ku ijingan kawasa carita ku urang dibuka. Kula geus nguasai ya mustika ratu ular. Kula bakal nguasai dunia. Apan rayu ninga eta mustika kenging dicanda ke alam manusia. Iya mustika geus jadi milik kaula. Lamun ratu hayang halangan kaula mawa ieu mustika, lawan heula kaula. Kan ratu lima kurang baik. Ya! Ya! Rai, tetela iya mah dan pilawanan urang. Urang hayu urang lapor ka ratu. Ayo dah. Ya. Wah. Wah. Memang murid-murid kaula dina waktu ayeuna loba peningkatanana pun jadi di waktu bakal diberehan ilmu anu leuwih luhur pikeun ayeuna dasarna geus cukup halus ya Kumaha guru? apan persiapan suluh geus eueuh jadi ayeuna wayahna bari saeutik sugan aya alaeun kaladeuci boh manuk geura sok ayeuna geura marangkat nya neangan Iya, Guru. yang sudah hari sok Mas. Sampurasun Marsi. Kampes ratu aya pikir saeun naon nurumpaheun dongkap ka ieu tempat Kanjeng Ratu Kaula nuhunkeun pitulung perkawis naon Kanjeng Ratu mustika keagungan negara aya nu nyiwat. kunaon eta bisa kitu sabab eta pusaka teh pusaka keagungan negara lambang anu kuduna dipupus dimulai kunaon bisa leungit kitu Kadana jangan iya main guru orang teh. Tahan waluya. Urang pirang kenalan perbincangan Ratu ular. Ratu ular. Marsi. Mars ya.
Nyaeta jenengan Nyimas Lilitan. Nyimas Lilitan. Apa Nyimas Lilitan teh masih kapirayi ratu, tapi kunaon eta tiasa berbuat kitu ratu? Panginten Nyimas Lilitan hoyong menguasai kerajaan. Gitu ya tos ratu, upami ratu percanten ke kaula keun kaula sareng murid kaula anu bakal mantuan Kanjeng Ratu. Saena Kanjeng Ratu enggal mulih deui ka kerajaan pilih kumaha onam upami lami teuing dikantun ku paduka ratu. Nyantos ari kitu hatur nuhun Resi. Kaula pamit. Sampurasun. Sampai Waluya, berarti iya anu geus maehan guru urang. Kurang ajar. Kurang ajar. Guru. Keun ku kaula duaan. Waluya, urang kira-kira bisa ngalekeun itu. Soalnya dendam guru urang. Ya. Ya. Siap. Guru. kumaha kita duaan. Alhamdulillah. Terus diusir ku kaula duaan. Anki guru tadi kadongkapan ku ratu urang nyaritakeun yen pusaka keagungan nagarana nyaeta anu disebut mustika ratu ular aya nu dua atau bukituna anjeunna ngahaja datang ke kula pikeun menta pitulung. Cahai kaula membuka ayaan saking kakulotanana geus teu pantas lamun kudu turun gunung terjun langsung ke dunia persilatan. Tah kukituna hidup Arya oge Nyai Mas Santika Kang Tuna oge bakal ngawakilan eyang dina enggoning nulungan atau ngabantu karepet ratu ular. Kituna geus waktuna hidup duaan turun gunung ngemban tugas di eyang. Kumaha kira-kirana sanggup henteu? Sanggup, Guru. Syukur-syukur bagja kumbayangan lamun kitu hidup ieu pusaka eyang tapi omat ulah percaya ka pusaka tetep anu bakal merean pitulung ka hidup mah lintang anu di luhur ieu mah ngan saukur cukang lantaran cek tampanan hidup Arya Nyai dan Nyai mah tos ngagaduhan pusaka atau kukituna eyang pamit ayeuna rek ka pertapaan deui. Lamun aya karepetan naon tinggal sebut
aran eyang ke eyang bakal mantuan moal cicingeun eyang oge tuku kituna eyang pamit. Nimas, ayeuna urang dipasihan tugas ku guru. Ayo urang laksanakeun. Ia mustika geus jadi milik kula. Dasar ratu ular bodoh. Pikeun ngabuktikeun ieu kasaktian mustika, kula bakal ngajajal kabeh pendekar nu aya di Tatar Sunda. Paman Senopati, ulah Aden. Kaulah kenging utusan ti Kanjeng Rama diparintahkeun kangge ngumbara ka hiji leuweung nu dimana hiji leuweung eta abdi bakal manggih naon anu sajatina ilmu panemu jampe pamake. Mamang Senopati, Ulah Aden. kersa ngadampingi kaula keur ngumbara ka hiji leuweung eta. Tos kewajiban kula Aden kangge ngajagi Aden. Lamun kitu kula percaya ka Paman Senopati. Hayu urang babarengan lumampah ka hiji eta leuweung. Mangga Aden. Raden, Urang tasan dugi ka hiji tempat eta tos aya hiji dodoja keur urang. bener Aden. Oke, Aden, mundur heula Aden. Lamun kitu dikira wong Paman. Sok abdi Oke. Nyi Sanak, naon maksud Nyi Sanak ngahalangan perjalanan kula sareng Aden Nata Prawira? Lamun hayang liwat ka ieu leuweung, lawan heula kula. Ulah sombong. Ayo. Ulah bakal sombong Nyi Sanak. Kun ku aku Paman. Tapi kade hati-hati Aden. Ya Paman. Bener-bener nih anjeun lain sembarangan jalma nu cicing di tempat leuweung. Teu naon Raden? Oh, nanaona. Masih eleh ku kaula. Memang bener sakti eta hiji Banuja. Bener Raden. Ayeuna urang karek ngalangkah sababaraha kilometer di kerajaan geus aya penghalang anu kalintang berbahaya bagi urang. Tapi Aden, dirasa-rasaku ama eta si Wanoja teh ngagaduhan pusaka. Jika pusaka Mustika Ratu Ular
anu geus kalintang kakoncarana ngagaduhan kasaktian anu teu aya bandinganana. Pama berarti mun kitu urang kudu merebut eta mustika di Wanoja tadi. Bener, Hayu urang ayeuna lanjutkeun lumampah bener. ngudag Ayo, eta mustika. ayo Aden.